menyampaikan proyek di sekolah kenaan kaulinan bangga. Ayo orang Abi mau disebutkan ayah hiji wae rakanawal Kumani tema proyek urang teh nyaeta kaulinan janten di kamari sim kuring tos seueur main kaulinan khas Jawa Barat mainan wae kamari lomba tok mana jantan hayu orang mimitian ku klub kenaan main ekran hayu dia nu paling seru main oleh-olehan tapi rame-rame utamanya sejak laki kita busuk tapi eta tempat setuju dan kita maksudna Udah, gua mau bikin. kita rusuh tapi eta seru saya bisa Few moments later. sampai Abdi jeung rencangan awewe geus main geus ulin orang-orangan seru apa tuh ya saya pisan pokoknya mah Burida I love you. Burida I love you. iya nah Burida menigelis Burida teh ya Allah Pisan euy menigelis pisan apa namanya teh itu cake girl apa sih namanya cewek kue emping gitu ih menigelis pesan pe udah bisa bahasa Sunda. woi Abdi hayang main proyek ore-oreannya Iya, betul. ya nggak tahu Rasana enakan ada seseknya ada sesek Few moments later. kecap sanggeus ulin ore-orean apa pi non capek non resep liar pisan ya Sesek sih, sesek. Debo naon tapi meniresep pisan lah main orang-orangan teh jeung babaturan nah wajib seru pokoknya mah ikutin terusnya vlog urang jeung karencangan dadah sakitu wae ku ayeuna dadah The next morning. sanggeus ulin ore-orean sadayana lomba enggang yang kata-kata tapi
10 hiji teh didiskualifikasi tika ulinan jengkang. Sanggeus gitu, kurang teh lomba tok, tapi 10 hiji pemenang. Tenang naon mau pentingnya Kita menigeri tah. Menigeri. Pokoknya mah Edang diskualifikasi. Sekolah hiji bakalan orang didiskualifikasi guys. Curik hayang curik abdi teh satu kalau nggak kalah didiskualifikasi ya Allah. Kieu mah kumaha urang Tanggapannya Bu, tanggapannya. malah gue yang disuruh maju. Si Haris aja enggak mau. Haris teh mau bisa. Mau bisa. Emosi pokoknya mah Atuh daya. pokoknya mah riweuh da ieu mah Muhun ada dah. muhun nu Tapi kita enggak ayeuna. kumaha bi Kalau ngobrol kumaha bi didiskualifikasi pipi kesel. nah kesel pokoknya mah gitu da Ayeuna mah orang jadi keresepan mah itu aya harga dirina. oh ya Allah Saya ngabat-ngabat urang dah. Cari wae atuh ya. cari gue adalah satunya ini malu nggak oh kok pindah gimana 10-11 we lah ya 10-11 we Di 10 siap pokoknya mah menyita resepnya 11 didiskualifikasi parah ini mah ada ya udah deh abis ini ke abis sampai kantor dia teh kalau batok komputer atunya 11 jadi didiskualifikasi akunya udah The next morning. Tuna sanggeus ulin egrang jeung kelembatok kita teh ulin naon sih kita itu perepet jengkol. perepet jengkol Wak. ih astagfirullah Astagfirullah. eta teh apa ya Suku. oh sukuna teh meuni nyari saha nu main perepet jengkol pipi Iya, pipi main perepet jengkol. Terus aya deui engklek. ulin engklek lamun kuning engklek mah sadayana Ya, jadi teh nu awewe lawan jeung lalaki. Nah, nu awewe menang lalaki kan. lalaki mah kalah mulu ya kayak pokoknya saya pisan Nah, tinggalikeun wae sok tinggalnya vlogna jadi ini ada apa nih Halo, Abdi Aisyah. Abdi nambah vlog Ayeuna. Sabab kemarin gering. Abdi kemarin gering ya. pipi kumaha semangat ya Nanti muternya mengikuti jadi iya teh kecepatan dari arek main nyanyian ya. arek ulin perepet jengkol kan Nyanyiannya makin cepat juga muternya ya. pokoknya mah tungguan wae nya
abdi itu masuk di video na. Saeutik ngan saeutik yang itu yang parepet jengkol. parepet Abdi jengkol. masuk. Soalnya Aisyah teu damang. Di gering. Green. Debo oge eta Debo teh. oge, geuring nah. Ya, damang. Teu damang. Tatiasa hirup di anu Di kaulinan eta. Aina oge debo karsaki keur damang. Kedamang, ya Allah. Pokoknya mah semoga Debo cepat sembuh. Tolong saya tau. Eta wae ti urang. Hatur nuhun ku anu geus ningali vlog urang sadayana ulin ka kaulinan barudak. Digoreng ada kan? Pokoknya mah harapan babatur kuring teh Klik subrek pokoknya. Pokoknya mah subrek. Jangan mulai sarangan Like, comment, and subrek. Oke. ada Up down. Tombol. ada abang. Ada apa? Sampai jumpa dari Subrek ya, subrek. Nah, iya perjuangan orang sadayana Betul. ngajian eta video Rehan. tong jangan Thank you. Gus, apa mencet? jangan deket-deket dong. Capek tapi orang teh Resep saya pisan lah. saya pisan. Dadah.